Ai bangsa ahli Allah malain begitu dek dibere muriang geus lah ulah kadar rieu jelema riweuh tuh geus aya nu neuk mah tungguan bae di arep geus cukup geus ditabalik bae geus teu kudu kapanggih cukup geus riweuh lantaran geus teu hayang ngobrol beuki dibere muriang beuki mantep ibadah ka Gusti Allah beuki terus bae embung per detik embung poho ka Gusti Allah mendak kadang-kadang waktu nanti tertentu jam sekian bae guys keluar deui nya nambung diganggu nikmatan jeung Allah jeung kobo kapanggih jeung camat geus teu hayang kapanggih jeung lurah jeung bupati geus embung baueun bau keur sehat bae embung dibere duit kuno kos kitu teh embung bau teh duit teh coba ge ieu mah lain lalagaan mamang mah teu pernah nguji duit dibere ku bupati 5 juta sok sabaraha kali diberena ngomong atuh sia ieu nang dagang atawa nang jujualan ieu meunang ti bupati atau ti pamarentah tenden di dieu nang dagang nang jujualan rada jauh ke satahun buka nu ieu mah pangaruh tah menang jujualan jeung nang dagang ambeuna biasa bae coba nang ti bangsa pamarentah ambean bau eta eta mah tilok ngahajakeun sih tilok dibere ongkoh meureun deui atau dipake bae terus sekep bau atuh kula bawa asup ka kamar teh kan ieu bau amat aya naon terus bae puyeng bau ka kamar teh puyeng aya naon isi di kamar aduh semprot ku kula mah ke hairspray waduh malah masuk inget eta teh nu sok dibeulem teh buhur seungit paling 2-3 pel leungit ke bau deui dipel isi bau amat kamar aya naon terus bae hate teh jiban bau amat sih di lamari dikiekeun ja eueuh nu bau pas ka dinya oh ieu bau aya naon ye arek duit ti pamarentah ya tuh masya Allah aduh gegeran bae dibalikeun ka motor kos gitulah tah duit jadi bisa ngomong teh geus pernah ngalaman bau tah mas mentah kaju teu hayang ge mentah kula mah sompral gitu hayang mah teu hayang lain lalagaan teu hayang ieu nu mentak diomongkeun supaya kadengeun ku pamarentah ulah mere aing teu hayang jasa sebab bau coba ge lamun urang ambe bau delan sia nyaho ka delan atuh nyaho aja beuki deeran ka bege teu nyaho kumaha mun kitu mah strawberry teu nyaho pantes kata rasi mah teu nyaho bohong tarasi bau eta ieu kurang mah ieu ngomong alal hak lillahi taala tengah aja eta duit disimpen bae pernah dibere disimpen kos gitulah terjadi lain ngahinakeun lain Allah mere kos kitu bau bae tah masa kitu ge alanyar pan duit ai meunang nu kos kitu umpal lagur alanyar bau masya Allah teman teu hayang embung bae datang ka kuarida embung tah keuna kadengieun embung henteu anti pamarentah teu naon nya pamarentah teh dulur urang tatangga urang butuh nyieun KTP butuh pengurusan SPP teh jeung kudu urang ge kudu ngadukung kudu atuh lamun pamarentah negara urang teh kumaha ngan gula embung dibere bau eta duit masya Allah barang dikaluarkeun henteu kamar jahe wih atuh seger masya Allah kok mau pemajikan asup atuh bersinar-sinar Gusti Allah badak lamun can pernah moal bisa ngomong
Moal bisa ngomong muncan pernah. Jadi eta bet sabodo tak kos gitulah kejadian anak masya Allah. Antak lillahi ta'ala sababaraha urang nu make tim sukses mereka kula bikin deh. Teu kudu dicaritakeun jelema embung bikin. Kagetun nya bikin. Naon pernah terjadi bau atuh jang naon. Teu kudu dicaritakeun jelema nu titah mikeun lain saurang. Tim sukses bikin teu aya. Teu aya ka ditu geuning we. Dampaikan ka kedatang kuari teu pernah datang ka aja. Jadi kula mun teu bendu ieu ka jelema henteu. Sama teu datang nyana isin atuh lain nyana bae nu isin mah tetangga ge loba nu isin. Oh enggak salah tah mah. Geus loba. Ngeun embung bau. Entek lamun aya Kiai Haji jadi tim sukses Golkar gitu teh. Melengek kula. Lain melengek ai bau mah teh geus bugu. Ngan melengek jihan. Dadahe kanan. Bagir mah bagir bae dukung bae. Tahu. Lillahi ta'ala. Sataun da duit teh sataun. Bisa ke bae mal dipake lah bae. Bau. Ya Allah. Ngaji encender geus ka bau-bau. Otak lamun urang ngadenge urayan kitu Syekh Abdul Qadir, urayan Junaidil Baghdadi, Imam Junaidil Baghdadi Syekh Sikti Ma'rufil Ghori parantes nya nama nu langsung neuleuh hakikat kula bae sataun dibere bau ku Allah kuari jadi embung bae sakapeung waktu aya hiji camat mereka kula pernah teu ditarima ku kula aya nu teu pernah lantaran abrut-abrutan jasa nu saja nu ditarima kene ieu keur carita salah sahiji camat teu ditarima jangan lantaran mabok camatna sinah nyaho kula judi aya camat lain aya buktikeun ku ari jaya ngan moal dibejakeun teh rahasia sebab bareng jeung kula kitu depan bere bung teh hiji mangsa datang deui ka imah poe Jumat merekna teu sasalaman teuneun we dihandap balik dengan oh ieu pamerenganna ieu teuneun deui ku kula kobal diatepkeun bae teu dipake-pake bau deui bae cak mamang teh kadiekeun coba nu bau siapa di bau-bau ge terus bae hogo kos gitulah masya Allah karim jah masalah dekukung aja salametkeun diri urang ulah pake abrut-abrutan ulah kabita kuno kos kitu tah lantaran meureun mun urang dibere neuleuh mah ku Gusti Allah gila sarua bae ngan urang mah dongeng-dongeng para wali bae kos kitu antieun saju guru-guru urang kamari alal haq abuya Cidahu lamun dibere ditarima disimpen di juru aya sakarung duit di pemerintah sakarung Abah Ucu almarhum caringi nu mentak mabruk ge ilmu na emang kumaha gitu teuneun nya nama di luhur tah kadinya di luhur pan nya nama boga nya naon karang-karana lain jadi tempat sarena teh kolambu kalau kolambu teh di kukumah almarhum abah di dieu sok ditendeun bae dilaci tah kos kitu duit eta beureunanan ai ditarima-tarima aja besi pit dengan dibere embung beureun ku Allah ai urang kudu daftar proposal ieu keur carita guru urang guru abdi di wetan sami bae komo mama Bakri batam geus terkenal jasa guru urang kabehan kemudian atuh sakarang ngaranna mama Gentur mangus pohara jasa mama Satibi itu guru nu Cikairi atuh komo nu baraheula mah pemerintah nage masih kene encan terlalu zolim geus embungeun kunaon kiai kuari antri teu salat asar acan antri pembagian teh sabaraha dia
pun sabaraha ente antri mah nya mah dibere langsung doang teh mah ayo nanyakeun antri we haju sedih hate teh haju sedih ya Allah ya Karim kudu boga tekad kajeun teu dahar aing daripada antri kitu ja ilmu geus aya mantak naon teh boga tekad kos kitu aing mah kajeun teuing teu dahar daripada antri hina amat Masya Allah ku dibere langsung ge eta teh bau atuh komo antri teh otak diteudeun di mana sih kiai eta kiai Masya Allah aing mah ka kiai doang ka lain kiai mah sabodoh lah ini kiai mah emang geus kadinya mauduna tuh mah. Eta mah keur carita dibere bahu teh duit. Ya Allah, ya Rabbi. Gusti Allah maaf. Kitulah ulama-ulama salafus sholihin nu mantak urang dina kitab dititah nuturkeun ulama salafus sholihin. Lain sorbana, lain bajuna, lain udeng-udengna. Kitu nage tuturkeun di zahirna cangkangna ngaranna nu jelas teh batinna ulah make udeng-udeng pake neangan duit di pemerintah ulah make jubah haju gaok kada duit di pemerintah makeun hayu bae langsungkeun jang pembangunan kantor jalan fakir miskin kajen geus tah ka ditu kiai mah ulah panutan lamun geus teu bersih bensina boh kahijab mun teh kaju teu sejuk dedeketan jeung kiai proposal jeung kiai-kiai anu ngahajakeun menta ka pamarentah lain itah misah urang jeung pamarentah lain tapi nyana terus urang-urang bageur biasa nyanaja osok menta tulung ka urang doakeun malah mah doakeun mudah-mudahan bener ngajalankeun roda pemerintahan ulah kabita cara batu jasa sarua nya ge hatena mah yang salamet atuh sarua ngan ruang lingkupna bae di dinya da urang ulah kababawa ya Masya Allah Karim komo deuk puasa mah ya deuk puasa oh dikiriman ku bupati teh hiji kabanggaan letik jasa teh mah otak kiai malah ngarep-ngarep tahun kamari mah aya koton ieu euy nya aing jadi teu kapake sial jasa teu kadeuleu tanaon pan aing kiai ya Allah ya Rabbi teh si bupati ku tolol-tolol teh jere kanan bupati di jero ibah sorangan teu kadeuleu meureun aing kunyana sakieu aing tokoh kiai ih teh si bupati kunaon kos kitu kabari mah batik aya jeung duitna sabaraha mari teh kuduna mah bareng eueuh teh doa ka Gusti alhamdulillah salamet abdi mun aya mah santeun dipake pambeureun ku abdi atawa dibikeun ieu mah salamet Gusti sujud syukur tak kuduna mah teu aya kiriman ti bupati teh ulah bendu ulah naon ieu mah sujud syukur teh salamet jadi ulah motif bendu lamun motif bendu moal beres atuh ka ditu jadi penggerak teu beres atuh ka dituna disebutna makar bisa lain damaikeun diri jangka Allah bae hungkul abdi Gusti pepegatan jeung makhluk hate deuk ka Gusti bae geus ulah aya ai dikiriman mah tarima bae dikiriman mah tarima oh biasa ulah kuku bangan mun teu alhamdulillah salamet Gusti coba belajar kos kitu tak urang ngaji teh geus tahunan belajar kos kitu gitu ulah kieu bareng aing ngaji bae bupati ge deukeut ka aing alhamdulillah cecek eta teh sidar ngaji meureun sinar bekok tuh mah siapa salah nyinaran tuh kumaha si ngajina Masya Allah Karim coba usahakeun urang babarengan supaya urang kabehan menang nur ilahi
sinar ilahi sehingga deket jeung Allah, rasa kadeulean Allah, rasa didelekeun ku Allah, rasa didengekeun ku Allah. Kitu ke deh pemerintahan lagi doakeun we tetep mudah-mudahan bisa ibadah ka Gusti Allah sehingga negara urang jadi aman, ulah kadenge korupsi-korupsi.